Ban, aneh mau ban. Bang, Kadang itu. kita ngopet anjing. Geus adzan isya hayu urang salat. Jadi mana? Nah, pakai di imah kuningan oke di masjid. Bagi soro wae. Geus sarua aya di imah mah pahalana hiji aya di masjid mah 27. Mun di masjid Itu kan jadi bujur. astagfirullahaladzim aya obat engke di masjid urang bari ka ditu nyiar obat. Ai kenal ka mana keun? Teu di dieu. Aduh, pan urang teu make Astagfirullahaladzim. pan urang teu make sarung. Iya sarung mau aing pake pokokna mah hayu ka masjid sarung pake ye Kayak urang balik heula ka ditu ka imah. oke iya Aing balik heula ka imah. geus Pada ngomong heula ka pamajikan. oke kurang ngomong sok buru di sarung Kumaha cenah aing ge. tah Aing gitu ge. sok bener ge sarungna kudu daek ka masjid geus kolot ieu mah apa balik tuh Aratel urang we teh. oke aya ubar mah di ditu tong sok aing Tapi da pemanya ka masjid make kopiah, make topi ge. ye aya kopea nah sok buru teu kopea jadinya topina Ai bajuna urang kieu. Kumaha ieu? Astagfirullahaladzim si eta nah ieu baju aing ieu ieu baju baju aing ieu di sekolah mah aing ieu Kumaha ieu? Aduh. Kayaknya tong simpan heula di dieu. Aduh, ieu mah ieu. aduh meni ribet si anjing kita ke masjid oge nah di sorbannya kopea pake anjing ke masjid Tapi urang bajuna kotor jeung urang kumaha? berbaik anjing Eta nyeubeul eta. astagfirullahaladzim si eta yo Eta jeung kolor anjing kotor carana. kebayang anjing lah wah Manya ustad juga taranya gitu aing ngerakeun. Cicing, ke masjid. Ih. Aing malah teu ka masjid. tasbena yo Tapi urang ka imah heula. mentong teh ka imam masjid di ka masjid aduh aing kumaha ka masjidnya segala diinjeukeun aduh si Jobi sekolah aduh Tuh, hari ini aduh, nah Jo udah perlu. Kemana? ya perlu kumaha naon Buka duit teh mana? boga tuh aing mah Minjem 10.000 lah. mau 10.000 eueuh ya oge 5.000 Ai mare bu. Siapa buka duit 5.000. jangan Aing hayak udun. Blok. oh udah boga duit ya 6.000 tuh Geus ieu malah ku aing 5.000. iya tuh Oke mana ya? 5.000 deui ha. Hah? 5.000 deui. teh salah Kapan jadi mana boga hutang ka urang 5.000. Da aing minjem mana dibere minjem ku mana 5.000. heeh Tah mana jadi boga hutang 5.000 ka urang. Kumaha tah? anjing jadi lieur aing dik cik digede Sok air kieu. heeh Sok ade. Wan aing minjem duit 10.000. boga ya ge 5.000 Jo Sok ade 5.000. Tah berarti mana iraha dek mayari ka urang 5.000. nah aing jadi boga hutang ka didinya Cara aing dibere 5.000. anjing goblok Ieu mah anu salah mah eta urang. tadi gede ya Sok ayeuna. Kieu we atuh. Eta duit sabaraha? 5.000 5.000. Ka ayeuna mah kieu ku aing minjem mah. heeh
Enong soekeun atuh tong. Ulah. Tong atuh. Enak kieu kan 1000 dikadekeun. Nah, jadi mana boga hutang 4000 kai. So, Utang si eta pinjam duit kan 10.000. Aya 6.000, 4.000 deh. Beuh, aing boga hutang 4.000 isukan lah. awas ya lamun eueuh. Pokona 4000 di kai gua hutang maneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Anjing nah aing jadi boga hutang ieu teh. Wah, edan si Jois goblok. Hah. Aduh, kumaha ieu teh Jo boga wae duit. Uang injep ya? Yang kasar. Kabar goprek. Uang gitu. Udah mah yang nanya kumaha sekarang udah duit Oh. Nemong duit ke urang ieu, kepokan malah mah. Tapi euy, aneh teh goblok mah. Teu euy di ieu mah teh urang malah nemongkeun deh. Enak mah kayaknya teu nya. Bisi ieu lah. Bayana carana kumaha ieu? Sip. Alhamdulillahnya jangan puji syukur kan maha kuasa kabarina aja seutik diri loba ngabarena acan urang kadang berloba keneh pangabutuh ngan berkana eta da kami teh hayang kudu jang jika tuh urusna jeung bensinna sakalian Oh, 2 bungkus rokok. bener Kan kamar teh rutin kopi paton. weh mantap bener ayo mana panegerna tuh Mana? Besok belah santai belah. aya kusa kalian Kumaha boga ada adi mana dipanggil tamunya nanya. nya subang kana taman atuh naon we urang teh Blok naon we nya. urang berarti mah halal gitu yang ditampi ya Mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah boy bener Ustaz Jois Terus insap ya. insya yang biasa we jadi dog sih eta garga cik cenah samat tai ucing narantau cik sabatan Rokok. iya itu juragan juragan abah gitu goblok sih Nya abah tuh. Abah. Assalamualaikum. datang deui hiji deui Kita menentukan aing atuh. Apaan dia bareng? Didinya ninggalkeun. Emang Bang. saya ujang Aduh, kasih wae nya. Aduh. Beres kopi beres di lutut mana saya. tukut Oh, ya entos. dos dan terapi ya saya dilan Oh. Aduh, abah mau balik jeung aya martabak. Sok, berenang sok, sok. Dia rokokna ya. dari kemana we kok Tuh, Basuh naon. aya segala aya tuh cik atuh bah abdi teh lah. tuh ayahnya tuh Abah beunghar ai carana kumaha teh. ya hayang nyaho Kang Prabu masak. makana beunghar jadi kayak di aya ingir ada kadongeng wae teu dengekeun nya hiji dengekeun sia hiji urang teh kudu rikrik yang pangkara beunghar mah kudunya kana duit leutik jeung modal saeutik Mohon. kadua na urang kudu gemi Oh, gitu. Heeh. tah anu katilu eta mah pilihan kudu mendir mendir aing kaop dengeun kudu kaopatna teh kudu kumat orek cap jahe teh eta bakal beunghar begitu berepet jahe tah eta jang Andri sok kali jang tuh ngurunyung tah si Jois tah aduh Sanes bah ceuk abdi teh nya lamun carana kitu mah abdi teh bade nambut modal. apaan tadi geus disebutkeun Mohon. ngara beunghar naon opat Pan, aneh kumaha pan? Bang, kadang itu kita ngopet anjing.